banglus lampahipun Bima anu sasatna lumampah ti alas saptarengga sejanga babad alas amr anu aya patulah patalida sareng pameredih ti pihak Kurawa leres Raden Bima lumampah sanajan ku ibuna ku eyangna ku saderekna dihulang kacarios di leuweung ku tarungu aya 2 denawa durmuka dursala Ki adi lan kadiheulanan disauran tukuani aya naon ya anjing aduh ejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kanca leres kulan matak endah ditinggali atuh katinggal itu beunteur jeung tampele silih udag leres kulan di luhurna engkrang menising sari repeat gitu ai lestari ma alam teh kieu geuning kanca endah ditinggali ki adik kan kadieu engal disauran ingkang bari canak bako kayaknya lah beres depan segala alah aya naon kakanda ke lanande adinda adikku ada hal-hal yang akan saya sampaikan kepada adinda alah oke lah Denirah kingkang wontening alas pringganding asala wontening alas pringganding ansala denawa anu nuju ngarasakeun poyan panon poe eta sisi gunung dilebahkeun nanang ngalir walungan dek kulan aya naon kang kieu ye cing atuh naon purwa akang nyaur ayi heeh saperkara akang teh nuhun ki adi bisa nyaosan pangangkir akang nuhun akang bisaan sora dikitukeun naon anu ngorolok bieu akang eta kitu kumaha teh teu bisa mentong maksakeun maneh jadi geuning teh sakabeh nu bisa anu kitu henteu nya aya aturan lain seni bisa gitu
angin-anginan akang teh kusora eta teh oh cici jep Muji buan dulurna ngan hanya ka kakawena ruwarawe yes ya mah kieu deh jadi pangna ku akang dicalukan ka dieu teh memang beuki dieu beuki karasa mangpaatna ieu leuweung Oh atuh kan tenan. si horeng ku ayana ieu leuweung loba tatangkalan sasatuan jeung sajabana teh ku pangeran teh geus disaimbangkeun Seimbangkeun. Aya lestari mah nikmat. abong maha dina sagalana geus balan konsekuensina luar biasa deh ya tah nu matak ulah waka ku ade diharamkeun dibinahkeun sakira-kirana anu matak mangpaat Doh eta. nya diantarana kolot baheula nyarek geuningan jang ulah ulin ka sirah cai eta deuleu atawa ulah ngaganggu tatangkalan tong boro hingga tatangkalanana kalakaina oge cenah geuningan ulah diganggu sanget teh dulu Sangat kade politik kolot baheula lemes mah kolot banget. ngan ku budak ayeuna sok wah binah pajar dinu kitu aya mah tah salah tafsirna teh eta Sok dirempak ku jelema ayeuna mah. eta pajarkeun teh aya bah jamrong cenah heueuh bah jamrong apan itu akar-akar teh jamrong teh Jamrong teteh. dang daunan teh jabrig hejo lemok urangna oh jadi salah persepsi jigana bisa jadi nya moral tadi urang teh krisis moral ya teh teu sangkanya Dah bener mo. Kalah. it's not wayang but the dalang Doh behind the wayang apa itu artinya? jadi bukan wayang na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa dalang na heula tapi da Pak Asep mah soleh Oh soleh. oh, Pak Asep itu orang beriman. deket manehna soleh dalang mah Orang bertakwa. nya ai soleh na dalang kumaha ulah waka ngaluskeun dalang sia eta hukum teh pilih kasih ya ai hukum mah biarpun dalang salah neraka ulah muji pedang deket dalang itu coba goda sama istri bagus atau sama istri Cantik. cantik tidak akan turun Dari panggung betul. tidak akan tergoda dalang mah anu suka tergoda itu siapa Asep Sunandarnya Asep Sunandar. oh iya oh bener nu matak dina lebah di wayahna di anu aya patula patalina jeung pancen urang ngajaga leuweung ieu leuweung sasatoan akang yeuh studi perbandingan ke luar negeri di luar negeri mah itu burung-burung itu kenal dengan manusia kalau manusia duduk di kursi burung datang Di depan. tidak begitu takut sama manusia karena apa karena manusianya oh kalau beli kacang makan 2 dilempar 1 untuk burung tuh jadi burung itu dengan manusia itu wano tuh. Tapi sekarang di negara kita ini mana burung coba oh iya ya Kang banyak yang newakin iya ya Kang ya Tuhan itu menjadikan bumi langit dan sebagainya itu seimbang ya seimbang tapi Kang di dalam skenario Allah rusaknya atau rusaknya alam dunia ini oleh tangan-tangan manusia nah justru itu Pola-pola manusia. pola-pola manusia kok akan garuk-garuk habis gata kalau akan gata gini aja jangan garuk aja itu nikmat deh aduh iya Kang nikmat Tuhan itu selalu baru Selalu ada. nikmat Allah itu selalu baru dimanja kita ini manusia dimanja oleh Tuhan selalu baru terus barunya bagaimana malam sekarang pan bukan malam kemarin
Hari sekarang bukan hari kemarin. Ini kan baru hari ini yang kita alami sekarang. Napas kemarin bukan napas yang kemarin. Betul. Kedip sekarang bukan kedip yang kemarin. Ya oke. Bukan barang bekas, bukan barang simol. Barang baru semua. Gres. Gres. Nah, di sini harus tafakur dek. Manusia harus tafakur, tadakur dan tasyakur. Harus berpikir dong. Oh iya ya, gitu. Penting deh, penting. Tafakur kita silaturahim dengan alam, Dengan lingkungan boleh. dengan lingkungan. Harus silaturahim itu man ahaba ayub satullahu pirizkihi wa ayun insyaallahu fi asyarihi falyasir rahim. Apa arti? Jadi siapa orang yang mencintai silaturahim itu maka akan dipanjangkan umurnya, kan juga akan dibanyakan rezekinya. Gitu Kang, la ilaha illallah. Sungguh deh sungguh. Oh jadi silaturahim deh yang penting. Wah enak deh. Biar kita buta, alah. Tidak masalah. Bukan, jangan jadi hijab. Penting hatinya aja. Saya buta, ente buta, orang lain cakap, jangan jadi hijab. Sebab di hadapan Allah itu sama dek. Rekep lah. Orang Sunda mengatakan rekep deng-deng papak sarua. Sajajar. Rekep deng-deng papak gede, papak sarua. Sarua. Jadi orang Sunda bilang rekep deng-deng pak 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 bang 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 berubah bang pak bang 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 gitu. Adi jeung lanceuk teh barang. Tidak boleh dipakai ocon. Itu deh. Jangan dipakai ngalonyeng. Ini serius. Tuh. Tuh sama di hadapan Allah deh, sama deh. Coba kalau ada nanti kebetulan ada punya uang, pergi ke tanah suci, biarpun dia menteri, biarpun dia presiden, biarpun dia anggota DPR, biarpun orang kaya, biarpun konglomerat, biarpun dia kalau punya uang tukang maco atau tukang beca ada milik ke sana, sama pakaiannya gitu deh. Berarti di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang dibeda-beda. Oh iya ya. Sekarang mati. Biarpun presiden, biarpun menteri. Kalau sudah mati Kalau Islam ini sana dikubur. dikubur di ruang. Sama dimakan cacing. Biarpun menteri, coba nanti bangkainya bawa ke pasar. Masih hargaan bangkai teri tadi. Betul, saya bicara betul nih. Mana coba? Oh berarti Kang, ini hasil menganalisa saya. Berarti manusia itu orang bilang gajah mati meninggalkan barang-barang bukti. Gajah paeh ninggalkeun gading, ta eta maung paeh ninggalkeun belang, manusia paeh ninggalkeun jasa. Oh iya itu namun hese-hese ceunya eta dengan kata-kata eta. Titina gading ngungkul ge pan loba teh kata-kata nukara itu mode tiada gadis yang tertak gading. Oh iya iya. Makanya ini harus kita lestarikan ini alam, ini hutan. Karena air, lihat tuh di bawah. Mata air ada. Tapi sekarang mah dipakai itu air teh dipakai perusahaan. Heeh, kan bae eta mah nu penting lah. Lestari deui pinuh ku tatangkalan. Air itu saha Kang ngagidi ka dieu? Mana? Tuh, ada orang. Wah, besar sekali tuh orang.
Waduh, mau tukang angkat besi mah gitu bisa jadi atlet. Walah. Saha? Ojo kaget. Ulu aya jelema deui. Aya jalmi. Sampurasun rampes. Wah, cakep sekali nih orang. Wah, sembada badannya. Saya jadi tukang angkat besi. Aderai gitu. Bisa jadi. Siapa namanya, Dek? Ngaran kaula. Bima. Bima. Bemo. Bima. Nah, akang ceculi teh bajai. Bajai naon? Bajai bajuri. Aduh, saking ngendikmu Bima. Wih, saking ngendik. Teu apaleun meureun ku basa Sunda di mana kitu. Saking ngendik, ya saking kubutuh. Teu apaleun nyingana ieu. Teu apaleun kawi. Padahal nu kieu mah tong ngabodornya kada kahayang teh. Itu apa Pak? Kaula dek nanyakeun aya leuweung amer mana? Hah? Leuweung amer. Oh, leuweung amer. Iya, Alas Mertani. Alas Mertani dari sini kurang lebih Ya 10 kilo lah. ya 10 kiloan lah dari sini. Iya. Ya. Ini batasnya ini Alas Kutarungu namanya. Hah? Alas Amer tuh 10 kilo. 10 kilo deui kurang leuwih ti dieu jalu. Ai awak gede tetapi ngorakeneh budak teh. Ya, semu-semu boloho. Gitu. Polos. Jangkung gede ke jiga Pak Sugriwan. Ada heles badanna. Sugriwan adina Sobali eta mah Sugriwa atuh. Oh iya. Ieu mah Sugriwan. Dek naon kadinya jalu lalawora teuing. Leuweung sanget Nah lalawora kumaha? Ya. Bejaan Kang bejaan. Karunya leuweung sanget. ulah maseaan gitu di bejaan teh. Kieu jalu ieu ulah dilarang keras masuk hutan Mertani. Sababna naon? Sebabna hutan Mertani itu wah leuweung sanget leuweung gonggong sima gonggong. Hutan rimba, jangankan manusia masuk ke dalam hutan itu, burung dari tetangga hutan melewati hutan itu rag-rag saharita. Jatuh kitu tong dicampur aduk, alah namun digeurehan cicing. Aing teh keur ngaladuit cicing. Jadi kalau ngelewat ke sana teh bebeut. Aduh ampun. Dek, kalau kagak ngerti kalau burung dari tetangga hutan melewat hutan sana, hutan rimba Alas Mertani itu dan Alas Panayagan. Betul. Iya. Jatuh. Jatuh bisa 3 jeling. Bisa 3 jeling. Tuh geuning sarua sia oge. Heeh. Gitu. Tidak boleh ngalantong ngalawora. Wayahna dilarang keras, bahaya. Sabab dedemit. Banyak penampakan di sana. Kan uka-uka banyak. Banyak uka-uka. Marasi gentayangan. Dilarang ngalanto ke sana. Dilarang ngelor. Aduh ampun. Aing ngalanto teh bahasa Indonesia atuh. Iya, dilarang lunggak longok ke sana.
tong boro hingga anjeun saha bae nu nyarek ka kaula anu jadi hahalang ka kaula lamun maksa aya bahan cilaka ulah bisi pondok umur ayo kembali lagi ke tempatmu ke astina maksudnya naon leuweung amer dek dibabad waluh apalagi kamu mau membabad hutan wah dadag sampai rupa hade patut tenganyuk rupa teu menta kalakuan teu beda ti euwah-euwah ulah kitu maneh Bim hayo balik deui ka itu ulah ngahalangan balik deui ansur lebur papan kali tulis daya halangan aing dihakan jurig alas mertani wah itu pulang lagi deh. bandel amat nih orang Benar. Pulang lagi. Jangan marah ke dawang. sayang mah kepadamu sabab NTT masih muda masih panjang langkah masih panjang harapan jangan marah ke dawang ayo kacau marah ke dawang aing kakarang ada yang marah ke dawang siapa ada lain orang Yuna gitu Jangan merukus dulu. ayo akibat tina marah ke dawang ke bahaya aya bahan merukus yunu ulah ngahalangan buta aku si bakal lumampa wah lamun kitu carana ente bakal silaka ayeuna keneh oge silaka naon aing anu bakal ngamekna kena ku hukum maneh wani-wani dek ngaruksak hutan saya hadapi dulu Wah, betul. kurang ajar edan apakun wani marang aku Kalaka ngalawan itu jelema. ora wani dening apa ku lanang kue lanang gue berdua lu bersatu lain bersatu atuh Satu gitu. saya ini berdua kamu bersatu orang sana bersin ngedan alsiah dek ngagugu moal kurang ngajar siapa loh dek waduh si ade euy getah sarupateun Walah. Jangan si ade ka jurung kuda. waduh hati-hati dek dek init moal maneh tapi nenyo bangke sia heula uluh Dah, nyaan wanian ya budak. wanian berani amatnya orang Wah, ya. Pol berani. awas ya wup ya karasa iya ayo wah Berani amat nih. Bu. tebal juga nih Ya, perutnya Pukulan sampai woi iya iya wup alah hebat ya jelema luar biasa ieu we aduh hey gede sekali tenaga. wah Yo, murid si Jesli ieu betul. Gede sekali tenaga. saha Jesli teh banar titiran ditu Si Jet Li. Wah. waduh what wayoh wayoh waduh maju woi Bim, sebentar Bim, sebentar. Modar sia, Bim, aku kalah. Modar sia. Bim. Iya. Iya, bro. Tuh kan. Tidak dikasih Terlalu emosi kamu, Ce. Emosional. tinggi. Dek. Emosinya. Alah. Aduh, mau
mah cangking. Aduh, tolong Kak. Apa yang sakit, Dek? Apa yang sakitnya semuanya, tuh. Tulang Tolong pijitin tulang Tolong pijitin. sok atuh kayaknya. Jadi Cek akang oge ulah getah sarupateun teh kitu tah. Alah pokona mah dah. Tulungan we, urang teh ulah nepi ka kieu. Cecing atuh. Pokona mah aduh jangan cecing. ulang nges. Aduh tulungan ka cah eta aduh ulah tarik teuing. Duh. Si eta mah jangan air. Naon kulan? Kentut. Kentut. Alah, Sembuh mah. sembuh Kang, bisa jadi masuk angin. Betul. Aduh, masih berani kagak Alah, akangeun takut. Syuk akang oge nya kudu tenang gelutna silakan akang iya 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 gelo waduh Olah, bim, tong aja maya kulit beteng getek aing. Bim, wah, bim, wah. Tanpa lebih hilang tanpa kerana jiang ngelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Nur cahya sasakarning wang. Nur cahya sasakarning wang. Cahaya gilang gumilang. Gusti Dewa wungkul agak Jadi Dewa Bayu lan Dewa Indra. Iya. Hari eyang teh lain kunanaon kasep. Melangwe hidup dek init ka alas mertani alas amer. Sabab eta teh dedemit berakasakan garalak wungkul di dinya teh. Kahiji kadua nak ngajabah doa inung anjeun oge kulawarga anjeun anu keur ngadoa di sangar perangatan menta supaya anjeun gagal tina initna. Tapi jelaran anjeun geus teu bisa dihalangan deui nya. Eyang mangan ukur restu bae. Ngan kadewe sing ati-ati. Anu penting anjeun kudu istiqomah jejegan seg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan. Iya. Tak kahiji kitu, kaduana kitu, katiluna. Ieu eyang. Dek pasian pentaris masihkeun kenang-kenangan tawi soca ti sawarga. Naon ieu? Ngaranna teh Gadalu Kitasari Gadarujak Polo. Duh. Hari ieu teh baheulana dicekal ku hiji dewa tapi dewana baong dibeslah ti sawarga. Ti sawargana teh eta dewa teh meunang hukuman teu meunang asup di ka sawarga. Nya eta dewa teh bobogohan di tempat anu dilarang. Nya mang taun-taun eta jelema can mulang deui ka sawarga. Tak kuasa kitu pek ieu inventarisna. Moal sarubaka bisa ngangkat ieu gada lintang ti eyang jeung hidup gerak tarima pikeun bekal lumampah ngababad alas amer. Ieu matur nuwun dewa. Bra aku si bawa pek
di bakalan segitu. Batur nuwun. Ya. Sabab dewi di pangeran, sabab dewi di pangeran. Nyimpen barang di petian, di tanah kapak kidulan ibu aja nining. Berjuang mati-matian karena nyerken pakubu medmek keadilan. Mun lepat silidang dosa, sangkan jantan sauyunan Banglus lampahipun Raden Bima asa di modalan nampi atawi soca ti dewanya eta gada Lokitasari gada rujak polo atuh sakura tatangkalan anu ngahalangan mah sanajan gede bari jeung akarna raruwet dugi kacing darorok dokayaanana naratas jalan ngajug-yug ke alas amer tuna lampah eta kacarios di hiji tempat di Ileuweung masih keneh ka sanak kawewengkon alas Kutarungu. Aya hiji tempat anu endah kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes si horeng di dieu teh aya hiji makhluk aya anu ngageugeuhna anu kakasihna teh Bandung Banawasa. Anu ieu Bandung Banawasa teh buuk parantos gima panon parantos cinul tos teu mangrupa jelema margi parantos puluhan tahun nampi hukuman ti dewa nyaeta aya dihukumna teh dikadunyakeun kalayan panutanana anu kakasih Dewi Widarmi anu disapa jadi batu ku dewa anu kiwari ieu batu teh teu oleh ditapaan diceungceurikan di puasaan supaya mulih ka jati mulang kasa tapi dugi kadanget ayeuna teu acan keneh wae aya panghampura kitu kaayaanana. Parantos numpuk kembang-kembang anu gararing di hanapeun ieu batu margi ieu batu teh upami ditebihan ku Bandung Banawasa teh sok ngajangelek nemongan jadi putri biasa nanging upami dicaketan teh sok jadi batu deui. Bunga wireh bakal katingali wujudna ti katebihan. Tina kendingane pun bendrong. Ait! Dia kemang menang sasangkehan aing. Tapi marurak di jalan kemang dan jasa hiji. Sakitu ge. Malum tos layu. Sabab ieu kemang anu pangalusna Pangsaena. kange susuguh ka panutan kalbu bebene pamepes hate. Sae. Nyai Widarmi bagiakeun ieu Akang Nung kaulah keur ngintip-ngintip sugan ngajangelek da biasana mah lamun di jauhan
sok ngajang ngelek jadi putri biasa Sumohon kulang. nu mata ulah digarwakeun panayagan jempe heula Mangga moal. heh Mangga sing kalem. jempe heula kabeh Oh sae. na teu ngadenge maneh Oh mangga. Biasa diatur panayagan mangga sing rineh wek. sugan Sing rineh. tada teuing suka bungah diri kula lamun teh mah ayeuna sanajan teu balik deui ka sawarga asal kaula bisa papangi jonghok jeung manehna paduduaan disiksa kitu kaula geus puluhan tahun nasib atuh dah kumaha hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duh nyai anu geulis bisa laksana jeung akang dek ngintip Sae. ieu Dewi Widarmi Ieu ge. memang upami parantos tebih teh ieu Bandung Banawasa osok ngajang ngelek biasa jadi putri nanging teu tiasa ngalengkah istuning bareurat kaayaanana aduh tobat teuing Kang engal kaula nun ieu meungpeung kaula ngajang ngelek kaula nun Kang tingali kaula parantos biasa kaula nun engal aduh disiksa teh nepi ka puluhan tahun Dakaran winu. da kaula teh normal atuh hirup teh normal Tangto seperti nah menang hukuman anu sakieu beratna sapraptanne pun ieu Bandung Banawasa bunga marwata suta dina dirina doh leres. nyana kembang anu sakitu segerna ningali panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu geus maneuh ngajang ngelek jadi jalma biasa Doh eta. lompat ti paparatit ngagabrug ka ieu Dewi Widarmi anu parantos ngajang ngelek ait Kang engal wah Nyai anu gelis bagja nung bagja lajeng digabrug nanging Duh ieu Bandung Banawasa leres. dugi kajung palik ben senur tarangna Kadenan. yakin jadi batu deui ya kumaha nasib mana kieu teuing Gusti teu teuing nasib nepi ka kieu dewa talung kene nying harepan musuh jutaan tibatan disiksa ku duriat hanteu laksana duh Nyai sabaraha taun deui akang tetep bade ngantosan nung kengeng panghampura jeung akang atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese duriat bogo nyaa welas asih ka anjeun teh Widarmi puluhan tahun akang disiksa ngadagoran batu beungeut geus teu mangrupa jelema buuk kimal aduh nasib
lobana kieu teh. Nah iraha kula rek menang panghampura nu maha agung. Margi nu kawasa mah uninga. Da ieu mah yakin manusia hirup di alam dunia yakin bakal kakenaan ku cinta, bakal kakenaan ku boboh, tapi naha bet aya nu ngahalangan anu model kieu naon dosa kula. Ya ongko pangeran ngajadikeun makhluk sajodoh-sajodoh. Wah, laras atuh. Tepungna ku birahi jeung asih tapi naha kaula bet dipegatan wae Gusti. Aduh, hawatos kula. Datan nirata ngademan ewu pagulingan rana. Datan nirata ngademan ewu pagulingan rana. Raden Bima Tuan Tunen ngaruksakta tangkalan di tempat margi endahna luar biasa sapertos anu diatur. Leres. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Jogan joga ieu tempat. Katingali ku Bima aya jalma anu keur nyengcerikan batu ngagalentoran batu. Nuju nyuuh. Ieu. Laoden. Di leuweung grotan kieu aya makhluk. Makhluk kurang gaul. Wah, kurung batok, kurung. Teu nyaho meureun awewe. Teu apalna bege kitu. Teu nyaho cewek. Kapaksa batu diciuman. Karunya marukana meureun awewe teh batu aya bogoh aya meureun teh teh. Eta nempuh batu dianggap awewe dumeh rengat. Nemongan atuh nung. Puluhan tahun akang tengah nukur kieu jeung kieu. Galis. Nemongan nung. Hayang ngarasakeun akang teh antep leungeun akang sareng panangan nung. Pantes silih tungtun belah ditu silih udag jeung akang nyaeta nuntaskeun rasa duriat akang ka salira nu ye teuing nasib nepi ka pelbah kieu. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya kapan kaula teh muntang ka salira salalamina tapi geuning teu acan aya keneh panghampura duh nasib nepi ka kieu nasib kula ampun. Coba nung cenah kada batu nung meureunnan eta teh batu nu karadak teh jiga jerawat meureun. Wah, nya. Hei. Burukan nunu. Hei. Wong uget. Wong gendeng. Wong koclak. Lain nung sama batu belegug. Hait. Burukan nunung Nur Malasari. Hop segera purna dewa. Purna dewa generak ingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya ya nyebut wong gendeng ka aing bangsat memang saha anu teu gelo batu diciuman. Iya urusan aing bangsat. Duh, pribadi lain moe anu nyaho.
gede hulus ya sahanggaran karena aing Bima ya naon maksudnya yang serikeun aing eta batu di ciuman eta malen awewe batu teu nyaho mimiti da sia kurang ajar Rusia aing nyika sia ye bisi hayang awewe pangneangankeun ku aing atawa neangan sapi bikang kurang ajar ngahina leuwih tina naon hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang wah sok sia sok ayo dileretan mah dileretan aduh Gusti anu Maha Agung eta geningan gada teh inventaris aing baheula Gusti Nyai mau balik deui ka sawarga eta inventaris lagi geus dibagi-bagikeun ka batur Nyai nyaan dewa mun teu salah eta teh gada Lukitasari gada rujak polo memang tuh geuning dah heueuh yakin dewa kasebelan hari anak-anakna boga anak teu dikawin Batara Indra Batara Bayu teu dikukumaha ari aing karek bobogohan oge geus dipecelengkeun nah asa kabina-bina teuing ieu adil teh kuteung teuingeun teung teuingeun nasib mimiti karuksakan dunia hukum geus dibulat-bulit mode kieu geus pilih kasih dengdek topi kurang ajar aing lain urusan gada dicekal kusyat tapi aing teu ngeunah dihina ku sia bangsat hoyo hai moal naon eta gada ka aing wawuheun pena stiker sayang tumampara barang ieu Bandung Banawasa bade ngagabrug kapiheulaan mastakana pisan ditinggang ku gada ku Bima wah atuh saja berarti ansur leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana beres woi woi nah daya kulang montong susulumputan sia montong susulumputan mani sakila daya wah buah-buah ce dina mangsa Bima keur ngalamun beres aya nu kadangu ku Bima sorakan ketinggalan nemu nyaeta soratan ketinggalan doh iya Bima kamu sah Bima nuhun kasep dah aya geuning pangancikan kaula pikeun nuluykeun bajuang kaula nitipkeun diri nyangsangkeun awak kaula geus manunggal jeung wujud anjeun dah ti detik ieu ti menit ieu anjeun boga bekal nyaeta di mana aya kajadian naon-naon mana Kacanir Bangban samat ngaran kaula Bandung Banawasa doh leres kaula geus ngansik di diri anjeun malah bisa disebut ajian di mana anjeun nyamat kaula tanaga anjeun engke bakal gede nandingan badak sawidak doh sumohon kitu kasep sabab lawang sawarga geus ditutup nya pangancikan kaula geus aya di anjeun wallah malah tetep kaula teh cinta kana kabijakan sumohon geuning buktina kaula geus nyayang dina wujud anjeun geus manunggal ngan eta panutan batu teh wayahna pangneungeulkeun ku anjeun sampurnakeun kula teh hayang bareng engketing kasahangan cikna eta panutan kaula sumohon maneh jadi media kaula
Dah. batu nu diciuman teu kudu ditinggang bae Sumohon namanya teguran amanat teh. Yuk. Nur cahya sesekar ningwang Nur cahya sesekar ningwang Sakaya kilang gumilang ya teuing Kang saos nyebut Kang Kaing panutan kaula geus manunggal jeung anjeun Bima ieu kaula teh meureun kudu ngimbangan Laras anu dina dangat ayeuna pikeun tepung kaula jeung anjeunna anjeun teh dina waktu ayeuna sasat keur bajuang tenan kaula bakal nuturkeun ti sapaneurieun bakal mapageun sumpingna berjuang anjeun kaula dina dangat ayeuna bade ngansik di hiji wanoja nyaeta mangke anjeun bakal papangih jeung pijodoeun tah eta kaula teh di dinya ayana doh katenang rasa anjeun rasa Bandung Banawasa panutan Bima oge rasa kaula didinya bakal tepung deui diantos kasumpinganana ku kaula atuh ieu Dewi Widadari sasatna ngagebrai jadi cahaya dah mangke bakal ngansik di Dewi Arimbi nyaeta urang Pringgandani dah doh kita aing dek neruskeun lalampahan babat alas aman sae banglus lampahipun ieu ge Bima teras-terasan ngababad nyaeta naratas jalan ngajugjug ka leuweung Amer alas ku tarungu parantos ngemplong pijalaneun walah leus beja apa beja-beja tina sajengkal jadi sadepa margi ieu leuweung Amer teh katingali na ku jalma teh hiji leuweung anu sanget padahal ieu teh nagara kitu kaayaanana ieu leuweung ainu ngawasa ieu leuweung teh nyaeta hiji raja ngaranna Yudhistira doh leus seueur baraya-barayana di masing-masing tempat wah baluk siluman kengeng laporan doh ti rakyat-rakyatna siluman deres yen aya nu ngaruksak benteng-benteng negara nyaeta anu dianggapna teh hayam turunul walah leres atuh ku kituna dina waktu ieu sasat saderek-saderekna Yudhistira kala Yudhistira sumohon diantarana sapu jagat walah patih negara tamak genggeng tamak baka ieu hiji anu dina waktu ieu sasatna parantos siap nampi pancen tina lendra leres kalajeun kagungan hiji calongcong anu disebut calongcong besi salongcong wajah calongcong baja anu eta calongcong teh di talianana teh nyaeta ku hiji bahan anu luar biasa anu teu aya di alam ieu nyaeta alas Amer kitu kaayaanana calongcong wajah anu gede biasana sok dipake ngarungkup jelema
itu kaayaanan hari riwayat Bima waktu dilahirkan nyaeta henteu ngagebrol orok tapi masih keneh aya dina jero kapongpong 5 tahun ayana Bima dikeum dina kapongpong teu tiasa medal malah ngagedean teh dina jero kapongpong bisa sote kaluar nyaeta kagadil ku hiji gajah anu kasebat gajah sena taya kapongpong na kapungkur teh kabantingkeun ku gajah ragragna di leuweung amer leres kalayan dipake bahan ku ieu bangsa siluman silemin nyieun calongcong dipake nalian besi wajah jeung sajabana itu kaayaanana pati tamak genggeng kalian tamak baka doh iya iki alu mampah anu nampi pansen pikeun ngarungkup jelema deres anu ngaruksak benteng-benteng negara jadi kan wah disauran kan itu da bangsa manusia mah gitu wah kitu kumaha kurang di mana geus jahatna teh leuwih ti sato anu wajib dituturkeun ku urang bangsa jin teh urang teh bangsa jin teh ibadah ka pangeran teh nuturkeun manusia iwati ka jalma-jalma anu bener-bener suci hatena ya wayahna dina lebah dieu di bulan mana-manana ku urang kudu buru-buru laporan dah ka Gusti Prabu oge kalah dulungan maneh nyata sapu jagat bares ka sapu jagat sabab Gusti sapu jagat kagungan hiji calongcong nyata calongcong besi anu sasatna dipake nungkup atau ngarungkup jalma dah ayo tayangan belah mana makhlukna eta anu wani-wani ngaruksak dah Bima anu keur soson-soson nyaeta naratas jalan ngajug-juga alas amer nyaeta parantos jugi ka perbatasan margi leuweung ku tarungu parantos kalangkung itu kaayaana kalayan sapu jagat doh anu dina danget ieu nampi laporan yen kaayaan eta musuh si horeng aya di juru palih kulon belah kalen guys anu dina danget ayeuna nyaeta nuju cing darorok tatangkalan surili monyet oa lutung lalumpatan doh wayana cing darorok tatang Eces jentre pertela ngemang bolen yen memang aya jalma anu keur ngaruksak tutuwuhan doh urang ngajar sia tenang bulan ngaganggu ka bangsa aing ieu anu bobotna ribuan kati calongcong sumohon di jerona aya bahan anu lamun kaseuseuk sia batak leuleus lir kapukai bunan kapas kaujanan ayo bahan hati Bima nuju ngalayakan taneuh nuju naratas jalan nyaeta naratas jalan iya
pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Doh, iya ieu calongcong besi anu dialungkeun ti awang-awang kalayan dilelempeng. Atuh ieu Bima karungkup ku ieu calongcong. Doh. Tulung net karungkup ku calongcong kayaan Bima bari les-lesan teh emut di bumi alam sakapeung eling ngameunna racun itu kayaanana nasib Bima dina waktu ayeuna. Gegerungan net wah tulung net garis aya kajadian aing leuleus ieu oge naon ieu teh poek ieu wah net tulung net Paratos gengeng benang. Allah sia. kesapira budak sakula Sok dikumaha sedan. hayam turunul teta Tulung net. Paratos gengeng ieu hayam turunul Gusti. sumohon bulan Benang hege. Sedengkeun anu milarian nyaeta Arjuna Kiwari kaleresan menak tempat anu laliu nya maksad ngareureukeun tina kacape lumampa. Oh iya. haturan wakulan haturan Amuing ha syukur kumaha wa teh damang wah sumuhun mejeh jang nuhun ari sehat mah wakulan nya kitu teh wa teh teh bade ngabujengan juragan Bima ucu nah ka mana kulan Gusti Bima teh wa nah ari ilahi disuhunkeun ku urang Kurawa sumuhun pajarkeun teh cenah heug negara Astina rek dibikeun tapi pangbabadkeun heula alas amer. oh kitu teteh kulan Sanajan ku sarerea dihulag tapi nah ada ku alim-alimenna jalir janji sulaya carita sumuhun oh jo dirik di si horengnya cu geuning budak oge sok mawa ti bubudak leres eta teh sok kelakter mawa watak ti bubudak kelakter wa heeh masing-masing taku kituna ujang di TPI ya teh cu di TPI hah TPI televisi pendidikan oh tu geuning bagja ujang ngerti nya wa amuing ucu leres kan urang Jawa Barat ye tada teuing aratoheunana atoheun wa aya penayangan aya penayangan seni tradisional sasasih 2 kali seni tradisi utamina wayang golek di TPI sumuhun wa sanajan bari uwa sasatna ho masih keneh acak-acakan da puguh nya kitu teh uwa teh teu ngaliwatan pendidikan formal kaeta wa ngarumasakeun uwa teh seni anu kurunyung ti kampung datang ti padesaan tangtosna oge ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sumuhun wa panuhun bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan pamiarsa
hapunten nya Cuk ikan ternak keun sugan ke makapayun dalang teh sarjana unggul dokterana sungkul malhancing profesor laras sugane ke bibit-bibit nu akan heeh datang panayagan kabeh sarjana sarjana karawitan palingan tuh SMA nya Cuk heuh ulah mah hitung-hitung ngabalakan narik naon mere spirit ka barudak barudak supaya leuwih sumanget dina ngaronjatkeun kabudayaan urang ta eta ulah nya Cuk ulah dugi ka leungit ulah dugi ka leungit ulah cudog sok teruskeun kreativitas ieu teh Cuk aya seniman mah dituntut adaptasi jeung apresiasi laras apresiasi tuh konsekuensina nyaeta urang sararea teh seniman teh kudu tingkatkeun kreativitas tiada hari tanpa inovasi supaya bisa ngigelan zaman tah gitu Cuk tingkatkeun gaul nya sumuh ih ai teu gaul jeung teu daek tatanya mah hartina teh sombong teh boga rasa geus pangbenerna padahal geus boga rasa ieu aing pangluhurna padahal geus tinggalin tinggalin ge nataku wa teh ujang derajat ulah rasa boga pinter ku ngadenge kreativitas barudak ayeuna komo amuing asa jauheun sumuhun nya jang laras tak ku kituna wa mah etang-etang ngabalakan nonoman anu bade sumpingnya Cuk da wa mah geus kolot wa mah hitung-hitung naratas teh naratas we nya jang pibahaneun barudak engke ayeuna geuning TPI ieu dayangkeun wayang golek amuing bagja urang doakeun ku sararea laras mah mudah-mudahan TPI tetep jaya salalamina di udara nya Cuk amin wa cing langkung jayana langkung pesan wa tah kitu ujang sae oge atuh ka anu sami nongton di TPI langsung sumuh nuhun wilujeng tepang sareng uasa parakan nya Cuk laras heuh Pak Wahid oge sumping ti grup Eman Bersaudara sumpi heuh aduh rek pesen sopa wa kanyeuna omanga ja ulan penggemar Satya teh Cuk Pak Haji Sidik ge sumping Pak Haji Sidik oge geuning itu nengo we dina TV heuh sareng Ibu Teteh Nining bari nu angkat canggaring heuh ujang cep heuh bilih nyang kolong kana waktos sakitu we ti uanya Cuk omanga uha heuh hampura tina sagerupa kasalahan ua nyajang beres ulan danyak ua teh nyarangan pangaulaan ieu teh Juragan Arjuna sumuhun wa heuh sae kadewe mi HP ka ari laing sararea mi HP sakali deui kumaha wa ulah era lamun ku budak di papatahan anteu wa anteu ila laing panayagan sararea demi da ai teori mah eleh ku barudak nyajang tuh kitu Cep Ega geuning Cep Ega robot putra Cep Dodi Cep Ari anu seueur kasusna laras kasus atuh Cep Ari murukan sami eta oge ta eta mah hiji teu aya cawadeun teu aya tah kitu nya Cuk tah kitu jang heuh urang gogonyakan we ieu mah nya Cuk ulah soteh jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di Indonesia amin wa amin amin wa ieu teh wayang teh relevan jeung TPI relevan televisi pendidikan yuk urang ngadidik diri heula we urang ayeuna mah sararea nya Cuk laras urang ngadidik diri oge gagupay ka para nonoman sok tingkatkeun kreativitas omanga dina olahragana atuh tingkatkeun olahragana nyajang dina senina tingkatkeun senina supaya urang ulah jati kasilih ku junti teh heuh nyajang laras sumuhun wah wong jelek saha eta nu nyebut wong jelek saha nu nyebut wong jelek aing moal ka uwa da teu kudu disebutkeun deh kada geus goreng siap da tiba heula oge saya mah udah jelek itu bejak-bejak wong pohan
moal naon deka disebut wong jelek oge laras daru masa atuh rumaos uanya wong jelek aduh wong bagus kasaha nyebut wong bagus teh saya wong bagus kasih cepot gitu biasanya lain ka kasaha ka kaula oh sumuhun mun di aku wong bagus bener da kali jiji na eta nu bagus teh ya meureun kadek ka wong bebeng nyebut teh nya semohon nah sia dulu lompatan tahu dulu patan aya jeleng mau apa duh naon nyalukan ka abdi hei wong bagus wah kadunungan wong bagus mah ka abdi ongko kakang ait-aitan Pak kade naon Pak tuh diharap dulu aya jelema nu datang dulu jang aduh palang siang mau hati ke berusaha moal apa lain nama di dinya teh lomang nya bager aing mah ayo geus apal bieuna dewek teh rek eta rek reuwas buruk kaki aduh ulah mana Kang turing itu di payun nyawe geuning Kang kagak nyebut wong bagus kade sing hati-hati amuing kade aing keung dari tadi daya tadi lawang atuh aya lonok lain tong sesorowokan di leuweung kieu lawang sakieu ngagareuwahkeun leuheung lamun kenor sorat saya uka-uka aing gagorowok teh geus kawas gempa naos eta sesorowokan mi teh duka teuing tak bisa jebu saha gitu aya sora apa di jero ih binting lonok sia teh penting sora nya lonok gede-gede teuing naonana sorana lonok paletik tah pira kudu kitu lonok negeri heuh da lonok nomor gede benar kan ieu aki-aki teh sidi kudu kubuktina waspada ku jatana tujuh akan kade pot dah cing paruringkap bulu punuk ieu aya naon eta sora naon ge ku jadi hareup kolecer ke bawah leret air tiuk lain suka teh lomang jar kecelakaan atuh leret naon sia lain kuring beu teh gebrus naonan teh ngomong teh digebrus ke mana di nya kana lomang ayo sugan kuring ku lomang dokter geuleuh goblok sia ngomong teh kitu-kitu laga mana teh naon tuh pagi itu ti wadok biasa asing geuleuh tong gitu-gitu geuning eta kabawakeun ai ngajar dog sia teh buah gelo kabeh teh jasa waduh manusia ulah kaget tobat ulu ujang awewe kade bisi pocong tinggal susu tapi kan nur gitu teh da banget perkara tempo susu satya kaula resesi nah tapi kabina-bina teuing manglebarkeun naon dadak sampe rupa hade patut teu ngajuk rupa teu menta tapi nah geuning resep ngukut marga satwa wah teh kakak ieu dan mau apa teh aing dianggap marga satwa pasti
Ya ngaplono. Iya, nurayud jeung ge nya. Murkana mun balakuta. Banyak balakuta. Saha ngaranna satria? Kantos sakedap reseksi. Apuing. Astagfirullahaladzim. Anjir. Bangsa naon lah? Wah. Bangsa Tomo. Tomo itu. Gusti Senopati. Ulah. Jelas ieu jelema ieu. Daek teu daek ieu jelema teh nu rek ngaruksak lemur urang. Wilujeng tepang hei tara salat. Asaha teh. Tara salat teh ka. Ade jang sing hati-hati jang sing hati-hati jang. Ulah ka panci. Satria. Kaula bangsa naon? Kaula bangsa manusia. Dah, tobat teuing. Naon sih? Tina benci aing teh jadi asih. Tina ngewa jadi cinta. Ageuleuh jadi resep. Nepi ka kawaseun ka banjur cai ieu nafsu dina diri. Nepi kalaas. Menang laporan yen cenah aya nu ngaruksak negara urang. Diancam kaula salaku senopati ti tadi. Nyaeta ngancam dek maehan eta kajalma anu ngaruksak atuh kaula teh dina waktu ayeuna asa kapupul bayu. Naon Gusti? Aduh. Asa kapepenehan teh. Kasida bagja barida sugema lamun kaula boga salaki kanu kieu. Ada. Teu kaop nempo lalaki saja mah. Wah, geus eta mau. Satria. Kaula. Sah kakak kasihna. Ngaran kaula teh Arjuna. Saha? Arjuna. Alah. Bagja nu taya papadana. Dirupana pegang ngaran teh nya. Ih, Sabaraha nomor HP? Aduh. Pake naroskeun. Pake naroskeun nomor HP. Bere kanya puyum. Puyum sampe ning barodas sarua teh HP. Tape, tamat tape. Nah, sia teh. Beja. Ai tape mah di mana urang geus lumpat guruha hareho tape. Cape, tamat cape. Cape masuk di sama. Cabe nama. Cabe masuk di bose. Beca nama goblok. Jauh-jauh. Ieu mah geus pasea jeung kolot jelema ieu. Teuing kawas jeung maru we jeung Kolotna dengean ongkoh deui. jeung sawan geureuh deui. Di mana anjeun Arjuna? Kaula teh ti Astina. Jakeun itu. Tuang Rama. Parantos teu aya kakasih. Kangjeng Rama Pandu Dewanata. Tobat. Geningan ieu teh putra raja nagara Astina. Bagja kaula lamun boga salaki kanu kieu. Uluh, eta dina ti corona mun norlok kitu leuh. Oh. Are kumaha hayang lalakina ai kitu mah sieuneun. Kita teu merangsang meureun. Bisa mawa motor. Ai ngajak sare teh meureun. Engkang abdi kekepar. Kekepan meureun. Merangsang akang. hayang tidur. Kaula teh cenah hayang dikekepar ku salira ukang. Kang. Arjuna kaula syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa ditepungkeun jeung kaula teh katarik kataji ka pati-pati ka pedang asmaragama kumaha kira-kirana lamun dijieun salaki ku kaula. Aduh. Ya, pura biasana mah lalaki nu kitu teh ka awewe. Amun nu kekereuweut mah kuduna. Ieu mah awewe ka lalaki. Cuma dulu saya ngakan daging jelema je. Ai dunungan geus hayangeun. Mangkaning komo itu mun tukang nu diiket ke jasak mah teu amis. Goblok da kadenge ku enge pu kuda teh tomat. Lamun eta nu hideung jigana kolot teuing geus haseum teh mah. Esana buruk. Kumaha kira-kirana? Lain oge muhrim atuh anjeun jeung kaula. Teu pantes lain bangsa.
bangsa anjeun makur jeung bangsa anjeun we da kaula mah bangsa manusia tenan naon dijamin harta kekayaan moal bisa saha ngaran anjeun ngaran kaula teh mintarsa geuning kumaha jeung mintarsi adi lanceuk kaula teh salaku senopati ngalaga kaula nepi ka danget ieu keur neangan anu jadi lanceuk anu asup ka ieu leuweung amer turta kaula teh masih kene panjang lalakon muawak ka gaduh bojo wayahna tong make jeung nyarita kitu Arjuna palai naon mangga disayogikeun katuangan bilih palai katuangan anu pangraosna sadunya mangga teh teuing kaula sanggup milarianana asa salira kersa ka kaula ulah maksa mintarsa mun kaula dina danget ayeuna nyarita kasar anjeun bakal kasinggung hampura kaula teh can hayang gaduh bojo keun bae anu penting asa nyebutkeun dae teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan tobat tapi sapajodogan mah haling maneh haling mangga Gusti kudu ngarti atuh nu ngalis teh keur bager teh anjeun nampi ka kaula nya memang da lain bangsa kaula kudu kawin ka bangsa anjeun kadeagan haling kang haling Pak kumaha we kawin goblok sia aya akab beuki nu kitu dek asa aya tapak suweng we asa aya tipak sikat gigi we bener mah eta beungeutna kitu urang turuban ku koran beungeut mah koranna anu gambar artis sia eta mah moal suda kunaon-kunaon kumaha Arjuna montong maksa aja maksa aya mara bahaya ka diri anjeun sorangan dah kabina-bina kudu kumaha atuh ai ya hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese kang atuh cing pangmancingkeun supaya amekeun kaula ai kudu nandasa jelema teu amek make heula bari tur ka awewe da teu wasaeun dulungan rokenya ku aka olo sakan amek da lumayan atuh lawake luran teret olah eta awak nepi ka 10 gitu punuk siga martabak ieu aing ngadak-ngadak salana seret Badan-badanna mah halus. nah eta ningali punuk siga martabak engkang Arjuna piraku tega mintarsa kaula sareng bala-bala ampura sabenerna mah akang teh lain nampik ngan kulantaran akang macan aya pangalaman anu jero jadi era kulobana jelema ayeuna mah parantos ararinit jelema anu marangan akang teh kitu kenyi mun urang mah nyai mangga teh teuing akang teh da puguh heubeul init-initan teh da akang geus sarua jelema normal cirek kukulingan menyimas aing ngaran-ngaran di dinya aya kahayang mada kontak kana hate oge wah bener tokon kitu nyi mintarsi mintarsa nya sa ampura manawi teh sanes Isa bener eta teh anjeun cinta ka kaula Arjuna demi Allah sok suwer teu sangka kang teh kuningan ieu salira dugi ka aduh subuk cabak kitu ieu lalaki teh kan diwalimahan eta punuk neng muni percis akang teh ninggal martabak tekor martabak telur gitu resep akang mah cubuk cabak teh geulis nah aneh-aneh nah dadak sampai rupa hade patut teu ngajuk rupa teu menta tapi eta pandangan dugi ka kasar gitu rumaos kasar meureum henteu meureun margi tadi akang teh enjing-enjing
dadaran ketan teu si banyo heula kitu kenyi leres salina teh cinta ka kaula leres aduh sanes kita tadi bangsat wah pajar talelung mawa pajar Pajar talil mawar nafsu kang kakila-kila Uskinatihin pinasti tersayang Uskinatihin pinasti tersayang bangsat hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang diacak wae ngolah dia balat aya sepung waktu bayar mangga alah ya mana ngana naon ngana mana ja kuring lain seueur aja dawala udah mana jauh oh jauh dari di mana wadok hai wadoknya di mana beri tuan kadipaten si dia ke mana ke buah dua heula dua paingan bukan cakalong kadinya jalan kadinya di buah dua kacadas pangeran bener oh jauh atuh jauh udah kerukan abes nah siapa bangsa manusia makin ngarajah bangsa aing dia nyari hati ku bangsa manusia teh loba nyarikeun nah maka nyari hati aing cicing di leuweung tanah aing di doser dijieun perumahan sawah di saeur dijieun perumahan aing ini teuing mata ayeuna mah dilayak kesempatan jadi podara di bae sok loba nyari iya apa ade itu benang euy awak pacong alah itu awewe lu nipu si anjing nipu nipu kamu ditangkap si nipu deui keluar ini mah wae alah jangan macam jangan jago anjing anjing nah lingas dari nek Japati gelo ngeureyan di dieu tak kasep tadi dia nah ininya alah gelo alah anjing gelo kumaha mun aing ngeuneuh ya udang si alah gelo lesotkeun sia setan aya tong nyeket goblok modar sia ya suka kana lomang mah lah iya gede kenyang deui ya ing kuatir akang alah karunya nya ya aya nyawaan teh wati sok siap mangkaning dihanap tai wungkul alah dok alah sia alah
Kade. Alhamdulillah. Kade jang. Cicing. Loba. Itu kanyahoan eta peureub. Oh, joga lacang kana pipi. Aingna balangah kok. Ya tak kade. Bisa euy. Oh, aki warkeun na ngomong. Eta gerakan kalakai ka tebak angin teh gitu. Eta teh. Woi. Woi. Gerakan timbanganana hade euy. Halus teh mah pendek. Halus euy. Aing gak kumaha tanaga musuh we. Oh, benar. Woi. Tuh, woi. Wah. Saguriwi we ku akang momo. Alah, Kenok madan teh. kana kumaha urangnya. Lamun aing teh kitu silakan. Wait. Gelo. Aya itu. Wait. Dijemut ceuli. Iya. Anjing sia. Ara mah. Woi, ya. Aja. Halo, anjing. Saking tuker sibuk. Keun aing mah kudu tengeulan we eta dikit aduh kamu mau nyeri hati. Nah, maka aing can naon-naon sia ke unit. Wah, pusing wagang arah. Woi. Aduh, ngentotan deh. Adik, wartawan aja. Kopi bisa ngabali cat. Lompat ke mana aja? Ajang. Jagoan siap keblok. Bisa kabar deket ajang. Kemana biasa Jik? Tadi Ajik? Ajik tadi Ajik? Ajik kalah. Kemana siapa? Lebih kanyang lagi gitu akan lapaker. Jangsang lapaker. Karunya. Khawatir. Lebih kanyang saya gitu. Beres Kang Uut, Rizky. Dek mana haon di akang atuh. Pakai di lempok. Mun urang mah di kolor. Da buta mah jarang di kolor. Buta. Buta mah jarang di kolor.
Kenaon anjing lesion anjing aing. Kenaon apa naik digebru ya anjing. Mintarsa dah bungan anjeun dek ngalan nyawa kula jeung bangsa kula Sumohon moal henteu meureun lanceuk kaula oge geus jadi korban mararaneh jin-jin di ieu tempat. Rasakeun Kakang Bima jika narai muawang sulu pemitasan kapenak salira Kakang Bima muah henteu meureun diroga halaku jurig-jurig nu aya di dieu pangna teu mulang deui oge rasakeun kunajan Kang Arjuna Allah pukul naon cilaka euy cilaka kunaon aduh kunaon kunaon teh kadeuleu teu sirah aing eueuh cabak katembak goblok eta geuning aya aya bener ge sirah aing katembak aya oh henteu kitu atuh aya kudu katembak teu eta geuning atuh mun teu keuna teu nyeri henteu teu keun bae aya teh nyeri mah Penasti kersayang tumempar Iri Senopati ngalaga negara Iamer kakenaan ku panah pusaka leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana apung bangsa jin semua jongilas we kulan Arjuna aya saha nah asaku kabina-bina teuing Arjuna di mana anjeun baka panggih di mana anjeun panggih jeung hiji wanoja das wayahna tarima kaula teh bakal ngabantu kana kapriyogaan anjeun wallah mangke Dewi Mintarsa bakal ngancik di hiji istri nyaeta putri Nagara Cempalareja kakasih Dewi Srikandi beres ya teu naon pangnuduhkeun jeung pangbejaankeun lanceuk kaula di mana wayahna maju we ka belah wetan terus tadi dinya anjeun bakal mangih hiji kurungan anu diwangun ku wajah perak jeung sajabana tah di jerona teh eta teh lanceuk anjeun Kang Semar hayu tuturkeun Kang oh ya anak aya wah di dieu Kakang Semar oh ya anak aya anak
ieu teh nun tuh kakang naonnya kieu melengkung lawan Kang. Pakai detail. luhur Leur. bangunan naon nu kieu Pak diuk lah nanjak diuk yang nanjak bangunan naon ya teh kan diuk diuk kaget ku nerakan ningali kaget ku nerahan ningali Arjuna ningali calongcong besi wajah kaget nu taya papadanana ka dieu leuweung aya barang anu model kieu punirahangan dika Kakang Semar ieu nun cepot dan dawala abdi utuh salamet sadayana ieu bangunan naon Kang hiduka nun kaula teh narima ganam ramos soratan katinggalan kumaha saurna teh cobi lamun hayang panggih jeung lanceuk maneh mah cenah dihareup aya bangunan anu aneh tah di jero eta teh lanceuk maneh Kang kulaan ieu teh barang naon duka tina naon bahana naon itu nya euy luk Woi, telas gitu Kang. mun ngabelan terang kan Oh sebutna kayak calong-calong baja atau tuh kaluhur di sadang hiung-hiung wah hiu Kang kali ya. Bisa di rumah. Kuncing tarik. Alun kala kalah heureuy manehna nu heureuy manehna nu jeung syrikeun cingkang kaparangkeun Bima dah nyatana rada eling ebutanana det tulung det nah sada suanten tuang raka kan tulung det Kang Kakang Bima Kakang Godek det tulung det ieu Rai Arjuna di luar Kang wah tulung det aduh Kang tulungan geningan eta teh lanceuk kaula ayana ganeng heuh ka bapak jas. Oh si Kamaru ke bapak teh. sidik batur mararan cepat jeung ngoceak kawas diperkosa we kaget Kalau mah tuang raka seuh bener deudeuh teuing tulungan Kang Semar Badranaya nyaketan ieu calongcong guys, sampurasun gaib-gaib boga ibu. muarek jail ganggu kaniaya kuring mah dek ieu nyokot hak kuring nyata dunungan kuring sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti kala menta mentigara sangkala kala ruatan pangruatan dasa malaju meneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang Tuh gini. gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara Wah, isun aningali bacuci tulang isun salabat taura yacu sacukuping bacu saking hurip tulang rasa gedong ruket tari rasa pangadat pangacing rasa barabai kemang kastori Bima Jangiratani racun-racun leungit dilebeti tempat eta. waduh wah ai
aing teh geuning di jero dirongkop aing ieu Kang Kakang det kaulanun kula Arjuna Rayi ieu jeung saha sareng Kakang Semar sareng Astra Jingga Dawala good sok sakali deui sia sakali deui Gun. kamu dititah sia mah Nah, bagi ngajakeun dulu. apa dititah Dititah komo. det kaulanun aling nyikah jauhan ieu ku aing dek diburak balik tadi mah aing teh teu eling weureu di jero luar biasa aling det tapi no damel haling jangjak bahaya Aling. dengan amurasus ya Yang kamu rasut. geus eueuh det Kakang Godeg aduh ceuk aing nyikah sia kaula teh hawatos Nyingkah ka mana? upami teh mah Kakang Godeg leungit anu mawi aling sia aling ka mana ai Kalau ngajakeun coba. da ka kaler moal ditarima deui Ngajak. aling saja Bima emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan emut wireh anjeunna teh nyaeta katitipan katitipan basa nyata ku Bandung Banawasa doh Bandung Panawasa tolong penastik kersayang tumampara ieu salongcong wesi amurasut salamet det nuhun Kang kunaon ieu teh dugi kaya dilebot aing aya nu ngarungkup net kaulanun si oreng ieu teh leuweung teh nagara ngan katinggalina ku bangsa manusia mah nyaeta leuweung luar biasa bangsa Cidungku net tapi no dama kaulanun ulah diteraskeun Kang atos we margi bilih aya hal-hal anu diharapkeun istri sa aing hirup teu hayang lan salin siluncat mulang budar tina tali gadang aing janji sabab aing mela anu jadi dulur anu ngabogaan hak jadi raja negara Astina lumatak aing sanggup pikeun ngababat alas amar supaya lanceuk aing jadi raja Wah, tenang. numutkeun wartos tinu kengeng dipersanten eta teh politik sang kuning supaya urang teh dihakan ku dedemit-dedemit ieu alas mertani dihakan leres aing teu sieun nah akang teu sieun sabab ieu teh juri gungku di tempat hiji ka sieun aing naon sieun jalir janji sieun sulaya tidak carita nyaeta sieun soplok iman soplok takwa kanu kawasan ya lumatak aing dek ngeureuyeuk ayo teruskeun daek tuturkeun henteu balik net woi nyoy sihon woi iya penasti kersayang tumampara ieu sapu jagat beres barang nyeret kabima ku Bima ditahan dadana tarik anu nyeret tanagana tarik anu nahan anu temahna
Sansanaka abus kana ti corona ieu. Sapu jagat. Wah, gila. Ontong sejelumputan sia. Sapu jagat. Gila. Bima. Sa. Ulah sapu jagat geus marengan anjeun. Kaula dek sabilulungan jeung wujud anjeun sabab anjeun teh geuning lain jalma masyarakat. Sanajan jangkung gede simar dada geuning anjeun teh nyumponan kana janji anjeun sanajan ku batur dilicikan. Tapi hikmahna kaula dek marengan anjeun gara cicingan itu daerah kaula anu ngaran Munggul Pawenang. Mihape patih kaula anu ngaran Tamak Baka. Jieun ku anjeun patih engke di mana geus anjeun jadi kepala daerah di eta tempat. Gerat sokot. Sabenerna mah hak anjeun negara teh ieu teh pek. Gerat sokot di raja kaula anu ngaran Yudhistira. Eta teh jalma anu katitipan. Lors. Nyaeta baring supagi datang jalma anu bararesi hatena hartina budak angon anu bisa ngangon dirina anu bisa ngangon hawa nafsuna nepi ka yakin manehna jadi manusia anu disebut mulia anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaanana ieu teh sabenerna negara gerak-gerak gerak tuluykeun ku anjeun ieu karajaan entong make jeung hayang negara Astina tina ngaran Astina oge hartina asayatona wallah yakin baka cicing dina lingkungan setan anjeun cacing di Astina gerak prak gerak ngecek ngebur melaktanur gerak mumule ieu negara amarta anu agraris pinuh rupa-rupa tutuwuhan pek lestarikeun pek mangpaatkeun gara salukan rakyat-rakyat anu aya di anjeun di negara Astina anu sasatna sapamadegan gara mumule ieu negara pikeun kalanceuk anjeun ngaran tetep Yudhistira tuh di ditu aya hiji daerah anu ngaranna Madukara Sawojajar Bumi Rotau cicingan sadulur-dulur ku anjeun gerak bawa masyarakat karena jalan keimanan jeung katakwaan cing jadi jalma anu bener-bener jadi jalma sumerah kanu kagungan abdi-abdi sadaya ieu pitempateun anjeun ngabdi ka Gustina sakitu bra gerak bawa lanceuk anjeun jadikeun raja di ieu nagara entong ngukit-ngukit anu geus katukang anu penting ti ayeuna ka hareup bra wilujeng bejuang Pandawa ngadak-ngadak sadayana kaget ningali ieu leuweung si horeng ieu teh puseur dayeuh anu luar biasa ramena sumuhun harurung karerang Mas Pecis kumarin cinginten jumanten yakin Pandawa hasil tina hese capek susah payah hasil tina kajujuran hasil tina kearifan kebijaksanaan temahna ngabogaan negara anu merdeka tur laluasa ai ditempuh ku jalan sobar sagala rupa oge nya euy sumuhun boleh ngawujud negara geuning ieu teh euy negara dulu nepi ka agreg alhamdulillah Gusti bakahinar tina papaseaan lamun kieu carana leres kan Pandawa boga amarta Astina pun kitu deui sumuhun nuhun ya Allah ya Robbi yang proses geuningan euy hese capek susah payah teh perjuangan modalna kudu sobar jeung ngeureuyeuh nikreuh perjuangan ulah frustasi teruskeun sagala rupa oge aya ngaran-ngaran hirup jeung cager mah sumuhun nya leres kan teu hasil ayeuna tuluykeun isuk teu hasil isuk tuluykeun pageto cenah eta teu hasil wajar da biasa tapi lamun usaha terus eta ngaranna luar biasa jang ulang
Wilujeng kantun sim kuring bade wangsul salamet anu nongton